mitra kaum dangu nu sami-sami ngabadungan dongeng. Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun hanca dongeng Dujuna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Di karaos ayeuna nincak bagian ke-86. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi ka kabingaan. Atuh ayeuna para mitra nuju di hanca teh Cipanon Indung. Karangan Ki Leksa dina bagian ke-62 para mitra. Atur nuhun nu paras noe subscribe sareng loncengna, nu parantos noe like-na oge sering ngabagikeun, sering komentar sareng sajabina. Kalian atas nama admin sareng kru tim Mang Jaya official, Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingaan. Mugi-mugi Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan ku mitra sadaya. Mangga nyangakeun Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ke-62. Wilujeng Adangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ke-62. Mangga urang teraskeun para wargi etang-etang hiburan pang beberahmana wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian ke-62. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh juragan Suganda? Suganda basa geus nyaho yen mimin mawa sedan ka imahna. Sajongjongan mah colohok bengong asa teu percaya kana tetempoanana. Harita teh Suganda kakara balik ti kantor paroman alum loba kabingung. Ari di imah geus nyampak sedan weuteuh puguh we hatena meninggalkeun teh. Astagfirullahalazim. Hari si mimin eling ngatawan teu. Panyana teh ukur bobodoan we rek ngiridit mobil teh. Horengnyaan bukti. Be. Kumaha lamun teu kabayar ieu mangkaning usaha aing keur tiis ieu. Cek hate Suganda bari ngajanteng di jeureun sedan weuteuh. Suku asa berat hese rek ngalengka. Keur kitu torojol mimin kaluar ti imah geus meunang dangdan menigining. Nyeh imut tuluy nyampeurkeun ka salakina nu masih keneh colohok bengong pok nyarita agul naker. Tah ieu sedan kaing ngiridit teh Kang, teu kedah ngaraos sariwang da abdi tanggal waler kanggo mayarna Kang. Atuh sajabi ti kitu akang teu kedah kaget. Sawios tos biasa ngiridit zaman ayeuna mah. Tos zamanna Kang ayeuna mah sadayana ge ngiridit. Min. Akang teu reuwas nempo sedan anyar di dieu, lantaran bisi teu kabayar cicilanana, rek di mana neangan duit. Sakieu usaha keur sepi teh. Ari mimin kumaha pipikiran teh atuh? Suganda keheuleun panon molotot jeung beureup. Ih, akang mah cek abdi gen teu kedah riwang Kang sabab nu tanggal waler kanggo mayar mah abdi. Kuduna teh apang mah bunga. Sabab abdi mah teu kudu ngarewong ka akang da ayeuna mah kahayang abdi geus bukti. Suganda teu ngomong deui. Tuluy asup ka imah lungtas dialungkeun kana meja kadenge ngageblug. Mimin meuni calanga preuwas tuluy nuturkeun ka salakina gek diuk di jeureun Suganda. Akang teh bendu, hapunten nya abdi kirang ati-ati teu laresen ieu mah Kang. Kieu Min, lamun mimin geus teu beunang diurus pek we jalankeun naon-naon nu dipikahayang ku mimin. Tapi mun aya naon-naon akang moal milu tanggung jawab. Sabab akang teh keur riweuh di kantor ge, keur maluruh jalma hianat nu sok ngabocorkeun rusiah kantor. Ceuk Suganda. Ngabejakeun kariweuhna nu memang keur meujeuhna meuweul. Mangga abdi bade nurut kana putusan akang. Tapi teu cukup ku kitu, aya keneh syarat nu kudu dicumponan. Naon deui syaratna Kang? Mangga we saurkeun. Ti mimiti poe ieu mimin teu aya hak pikeun nagih deui janji ka akang. Naon-naon nu geus dijanjikeun ku akang ka mimin batal. Moal aya dijalankeun. Moal aya nu dijalankeun. Kahiji akang teu mampu ngajalankeunana atuh kaduana bongan mimin teu ngahargaan ka akang. Suganda tegas nyaritana. Lantaran geus liwat ti jengkel ku pamajikan nu badagong. Mangga kitu oge abdi mah sejang ngiringan. Mimin kapaksa narima. Sabab kumanehna geus teu karong. Suganda moal bisa nyumponan janjina. Saterusna mimin jeung Suganda jarempe taya nu cacarita deui kaayaan di imah asa jempling taya cahaya daya komara. Mimin atoh ari hatena mah lantaran asa aya pijalaneun keur engke mah mun rek mentarek diserahkeun.
Lila-lila mimin gara retek leungeun hayang nyobaan deui sedan anyarna pok nyarita ka salakina. Kang abdi nyuhunkeun widi bade miyos heula sakedapnya. Hoyong nyobi mobil engal bilih bade tuang mah datos saya ge dina meja. Beral we lah, tapi sing hati-hati, jawab Sugana tetep jamedud. Ngidinan oge hatena mah teu rido kalah keheul we nu aya. Mimin teu ngomong deui leos init ninggalkeun Sugana sup kana sedan anyar. Gerung mesin dihirupan geleser maju lalaunan. Kaluar ti pakarangan, mimin hatena bungah lamunan teu weleh ngukuntit kana dirina, ayeuna mah geus jadi kanyataan. Teu burung laksana hayang mobil tetetela Kang Sugana mah eleh aku awewe. Geuning teh hese hayang naon-naon goy ari bener usaha mana mah. Kang Sugana mah madit we teu niat nyumponan kana kahayang aing meureun. Ceuk mimin ngomong sorangan. Panon mureleng ka jalan nurek diliwatan, sanggeus asup ka jalan gede dius ngajalankeun sedan aksi naker. Kocapkeun Sugana, harita ngahuleng sorangan. Omongan pamajikanana karasana teh asa dina pangimpian. Lantaran kalakuan mimin estu jauh jeung bareto, ayeuna mah musingkeun, matak jengkel, matak namahan kabingung. Tina awahing ku anteng nangalamun Sugana jadi inget kana kalakuan sorangan. Inget kana kasalahan nu geus dipigawe. Malah mah inget kabuwati pamajikan anu kolot nu ditinggalkeun di Bandung kalayan teu puguh jujutanana. Wati. Ayeuna mah karasa ku akang teh ieu. Tetela anjeun teh teu kaasup awewe nu panggorengna, sabab aya keneh nu leuwih goreng batan anjeun. Si mimin kalakuanana pikiraneun, nyiksa batin salaki, matak pusing jeung jengkel. Kaduhung aing make kagoda. Alah, panyana teh moal kieu. Ceuk Sugana ngomong sorangan manehna jadi sadar. Yen nu dipilampah teh nincak jalan salah, pipilih menang nu leuwih, koceplak teh para mitra menang nu pecak. Sabab pamajikan nu ayeuna kalah leuwih musingkeun. Sanggeus inget kabuwati, Sugana inget ka anakna nu 3, anu keur reumeujeunna merlukeun bingbingan nu jadi bapa. Tapi ku Sugana kalah kaditinggalkeun bari jeung teu dibere katerangan nu jelas. Buwati ge teu puguh jujutanana, sabab diserahkeun henteu, diurus henteu. Sugana ngarasa kaduhung segede gunung, geus luluasan ninggalkeun pamajikan nu kolot jeung anakna. Cigana ieu kajadian teh hukum tina lalampahan aing nu teu make pamikiran. Aing luas teuing ngalajur nafsu ngumara kamar kahayang. Buktina jadi kieu, kawas nu katenung we, kawas nu kaparabunan. Bet poho kana kabeneran. Beuh, kumaha teuing nasib barudak naha barisa sakola atawa henteu. Mangka ninggeus tahun-tahun ditinggalkeun ku aing. Duh, Eni, Lia, Yati, hampura bapa teh anaki. Bapa era ku hidup tiluan, moal werat nemongkeun beungeut bakat ku era, sabab bapa rumah sasalah. Teu karasa Cipanon juragan Sugana merebei bijil maseuhan pipina. Hate sedih asa digerihan, rasa dosa nyiksa kana batin, nimbulkeun rasa kaduhung jeung hanyakal. Ayeuna ngarasa disiksa kula lampahan sorangan, anu matak jengkel. Ku Sugana dianggap hiji hukuman pikeun dirina, nu rumah sasalah geus ninggalkeun tanggung jawab ti kulawargana, nyaeta ninggalkeun anak jeung pamajikanana. Para mitra anu mulya, teu jaga-jaga teuing karasa ku juragan Sugana. Kumaha talajak anjeunna dina enggoning anjeunna ninggalkeun rasa tanggung jawab ka anak jeung pamajikan. Teu jaga-jaga teuing harita ge ku anjeunna karasa, di dunya keneh geus karasa ku juragan Sugana. Mudah-mudahan para mitra ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sakumna, anu sami-sami memang ngadangukeun di acara boh pikeun Mang Jaya, anu memang juru dongengna. Mudah-mudahan aya mangfaatna lenyepaneun, mudah-mudahan urang salamina kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kocapkeun barang keur ngalamun kitu kadenge aya nu leumpang di teras hareup. Disusul sora bel nu disada atuh meni ngarenyag di Sugana teh. Terus cengkat muru kalawang barang breh aya tamu lalaki. Bade ka saha? Ceuk Sugana bari mencrong hatena reuwas jeung loba kahariwang. Lantaran nempos semah nu kereng bangun galak. Padahal lain galak tapi reuwas, eta semah tayalian Iwatiyanto nu ngahajar tentang rek nepungan mimin tapi kacida mata kagetna sabab nu ngakeun panto teh juragan Sugana. Oh,
Punten pa bade nepangan Bu Mimin manawi aya di bumi. Ceuk Yanto ngarasa kagok sabab mun balik deui matak dicuriga. Bade naon ka Mimin mangawe tu kalebet? Sugana nitah asup. Gancang Yanto ka jero gek diuk dina kursi. Hatena teu tentrem. Kumargi Mimin teh nuju teu aya. Bilih aya nu peryogi mamanga we saurkeun. Da sim kuring ge. Sami wae. Nah bade aya naon atuh? Katinggalna dina snaker margi nyanak map sapertos nu nagihnaan bade nagih. Cek Sugana bari neuteup pikiran kumalayang kanu lain-lain. Curiga kasema. Puguh Yanto jadi samarampa asa kateguh dosana ku Sugana. Hal ieu nimulkeun kasalahan pikeun Yanto sorangan, pikiran jadi teu digawe kalayan tenang, teu bisa milih pikecapeun nu merenah, akhirna pok ngomong. Leres Pak abdi teh bade nepangan ka Bu Mimin margi anjeunna teh kagungan sametan ka abdi. Kamari teh wirang ngalereskeun serat-serat mobil ka abdi, nanging teu acan masian ongkosna. Kitu ceuk Yanto, ceuk pangrasana mah moal matak naon-naon, padahal pikeun Sugana mah nimbulkeun kacurigaan nu leuwih kuat. Keun, kusim kuring rek dibayar sabaraha sadayana? Sugana nangtang manehna rek mayar nu dipentak ku Yanto. 15.000 rupiah Pak. Keun urang beresan. Tapi sim kuring rek naros heula ya dupi saderek teh saha jenengan kenal di mana sareng Mimin. Abdi mah punya Yanto, kenal sareng Bu Mimin teh di Bumi Padaeng. Margi abdi pada mal Padaeng, ari Bu Mimin ngiridit mobil ka Padaeng. Kitu nu saras nama Pak. Yanto teu asa-asa nyebutkeun ngaran da ceuk sangkaan nama. Suganda moal nyahoeun ka manehanana da Mimin moal bebeja. Oh nya nuhun atuh. Sugana teu tatanya deui manehna ngarasa cukup meunang katerangan sakitu ge. Kusiwal ngabijelkeun duit 3 lamar 5.000-an. Geus kitu nyarita deui ka Yanto. Serat-serat mobil kagungan Mimin simpen heula di dieu. Ieu ongkosna mangga nyangakeun. Song dibikeun ku Yanto di tampanan. Nuhun Pak ieu serat-seratna parantos beres sadayana Pak. Ceuk Yanto bari mikeun surat mobil ka Sugana. Ku Sugana di tampanan tuluy diilikan tetela STN kana geus beres. Jiga geus disiapkeun tibeh dituna. Padahal Mimin teh anyar keneh bebeja rek ngirit mobil, tapi Sugana teu loba omong ka Yanto, bisi matak jadi mamala. Nuhun saderek Yanto, ieu serat-serat ditampi ku sim kuringnya, salajengna bade dipasikeun ka Mimin. Nanging punten teu tiasa nyuguhan ieu margi teu aya istri ieu teh lah. Da sim kuringnya namanya Joy teh di kantor, sabios Pak lah turun tuh. Permis bade wangsul Pak. Yanto amitan. Hatena tagibur lantaran ayeuna sadar manehna geus nyieun hiji kasalahan. Mangga wilujeng angkat. Geus kitu mah Yanto tuluy balik ninggalkeun Sugana. Sirah Yanto karasa berat lantaran bingung yang hareupan nu bakal kajadian. Bisi kalakuan manehna jeung Mimin kanyahoan ku juragan Sugana. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ari Sugana harita teh teu loba mikir, surat-surat mobil diampihan kop kana kunci kontak, sup kana sedan. Dius ini trek nuturkeun Yanto sabab hayang nyaho ka mana leosna. Tekung silila ge sedan Sugana geus nyemprung di jalan nuturkeun motor nu ditumpakan ku Yanto. Aing curiga ka eta pamuda. Nah bener dipuntangan tulung ku Mimin ye pikeun nguruskeun surat-surat mobil. Jeung aneh surat-surat teh asa gancang-gancang teuing. STN kana geus beres, keun mobilna kakara katarima tadi. Mun kitu carana mah si Mimin teh geus lila hubungan jeung tukang kredit ieu. Jeung aneh, na mobil can lunas, surat-suratna geus beres. Saha nu nguruskeunana nya teu kaharti ieu. Palang siang si Mimin teh curang ieu. Aya hubungan jeung jalma luar. Kurang ajar. Suganda curiga ka pamajikanana bisi ngayakeun hubungan jeung jalma-jalma nu teu tanggung jawab. Nu matak ngarugikeun ka Sugana malah mah Sugana ge boga sangkaan yen sedan nu katarima ku Mimin lain meunang ngiridit atawa meuli tapi mangrupa sogokan atawa hadiah ti jalma nu licik. Harita motor Yanto mamengko ka jalan leutik ku Sugana tuluy dituturkeun tapi teu matak curiga. Lantaran kahalangan ku mobil sejen anu aya hareupeun Sugana. Di mana si Yanto najan di jalan kieu ge Nasup ka jalan gede. Wah ngareuykeun ka aing ge mah. Cek Sugana bari nincak gas, piur sedan maju leuwih tarik ngudag motor nu sarua majuna tarik. Akhirna Yanto asup ka imah, Sugana eureun sisi jalan rada anggang. Panon melong ka eta imah tuluy dicatet nomor imahna. Jeung ngaran jalana sanggeus kawilang cukup Sugana ninggalkeun eta tempat.
Gancangna carita Sugana geus aya deui di imah, manehna ngajentul sorangan di tepas. Panon melong kaburuan pikiran kumalayang ka mana-mandi, nyipta-nyipta kaayaan Yanto nu tadi dikukuntit ku manehna. Keur kitu torojol mimin datang reg sedana eureun, tukangeun sedan Sugana. Nu can kaburu diasupkeun ka garasi. Mimin asup ka imah leumpang aksi naker, sabab asa aing pang unggulna geus laksana boga sedan. Hebat Kang, sedan abdi mah sareng raos dianggona Kang. Pala nyobian atau nepi henteu? Sugema lah cocok sareng kahoyong. Bang, abdi bade cobian mah Kang. Raos mending ngageleser Kang. Cek Mimin bari gek diuk deket Sugana. Nu keur olohok bari kerung. Hatena jengkel nempo kalakuan Mimin nu teu ngarti kana kasusah lalaki. Diuk Min. Ulah wakan nyaritakeun lain-lain bari oge. Sugana tegeug nyaritana, teu mere budi ka pamajikan. Puguh Mimin teh mending ngarenyag jeung teu ngarti sajongjongan macolohok bengong ka Sugana. Aya naon Kang na make nyarios kitu? Teu kumaha, pokona mah rek nanya ka Mimin. Ari mobil teh meunang ngiridit atawa lain? Mun lain ngiridit di mana duitna? Har. Na make naroskeun kitu Kang. Apan dipayun parantos diterangkeun ku abdi. Yen bade ngiridit mobil na ayeuna bet naros kitu. Cek Mimin hatena deg-degan. Sok sieun salakina nyahueun kana lalampahan manehna nu aya hubungan jeung padaeng. Tadi aya lalaki ka dieu nganterkeun surat-surat mobil salengkepna. Sakanyaho akang mun mobil can lunas pembayaranana, ngurus surat-suratna ge rada hese. Tapi na ieu meuni beres babari deui. Atuh sajabati kitu kacida terehna. Teu aya saminggu-minggu acan jiga nanti samemeh dicokot ku Mimin, ieu mobil geus diurus surat-suratna. Nu hartina samemeh Mimin bebejaka akang, Mimin geus leuwih teulang ngamprah mobil. Hal ieu teh teu ngeunah karasana ku akang asa dibongohan, asa dibokong. Taina rek aya nanya nu sabenerna. Naha mobil teh meunang ngiridit kontan atawa meunang ngiridit atawa kontan atawa memang pameret hiji jalma nu loba harta bandana. Coba jelaskeun. Sakadapan mah Mimin ngahulang. Manehanana teu bisa buru-buru ngajawab. Ras inget ka Yanto nu memang dititah ngurus surat-surat mobil ku manehna. Ras inget ka padaeng sarta ku manehna geus disanggupan. Ulah ngahulang teu perlu bingung jeung akang mah. Pek we bejakeun saayana ulah disumput salindungkeun. Sok nyarita. Sugana geus teu sabar. Kang Sugana, ieu sedan teh leres-leres kayaknya ngiridit bilih akang teu percanten mangga urang taroskeun kanu ngiridit nana. Engke bade dijelaskeun di ditu datana lengkap. Yakin kitu lain api-api? Make api-api eta mah bade percanten nuhun bade henteu sabios. Gah teu naon. Akang moal moal ngilu campur. Tapi lamun isuk baring supagi, aya naon-naon kudu daek tanggung jawab sorangan. Cek Suganda bari tuluy nangtung. Sup ka kamarna bari hatena ngageremet asa dibongohan ku pamajikan. Tapi anehna Suganda jiga nu katenung, teu bisa ninak leuwih ti kitu kawas nu paeh pikir. Ari Mimin harita teh ngahulang bae di tepas sorangan. Ngalenyepan omongan salakina bieu bet jiga-jiga matak goreng balukarna. Lantaran nguruskeun surat-surat kanyahoan ku Suganda. Sanggeus rada lila Mimin cengkat lalaunan, red kaluar, red ka tengah imah. Aya-aya we rajin teh boga kahayang kudu jadi ributan. Mangolikeun ku sorangan henteu ngiridit ulah. Aku buru kumaha atuh. Mangsa bodo teuing kumaha aing barina oge. Cek hate Mimin jadi nekat. Rasa hormat ka salaki mimiti luntur. Malah mawani hianat. Di hari tadi imah asa jempling pisan najan Sugana jeung Mimin aya di imah ge. Teu patanya silih baeudan jeung silih antep. Hare-hare nurutkeun kahayang sewang-sewangan. Nepi ka peuting kaayaan tetep jempling Sugana nguruskeun pagaweanana sorangan. Mimin ge kitu jiga nu aing-aingan. Kira-kira jam 11 peuting Sugana ngahulang dina korsi bari nyang hareupan pagawean anu numpuk. Sirah karasa lieur balas mikiran pijalaneun usaha. Sanggeus bisa ngaronyat deui ulah nepi ka bangkrut. Tapi jalan kitu kieu dilaksanakeun tetep hasilna kosong. Kalah beak modal teu puguh. Ari harita Sugana keur nyusun deui perhitungan harga. Sabab aya tender nu bisa diiluan ku manehanan. Kudu kumaha carana sangkan tender beunang ku aing ye. Na kudu murah pisan ngajukeun penawaran harga kitu. Lamun murah pisan rek ngadahar naon aing oge geleunana. Apan usaha teh kudu aya hasilna. Tapi dicoba heula sakieu. Nah beunang atawa moal tender teh. Ceuk Sugana
Bari tuluy meresan kertas nu ayang-ayangan sup kana tas, tapi tasna teu dikunci. Apunten teu tuluy dikunci da sok kitu biasana ari di imah. Sanggeus beberes sugana nangtung tuluy ngadeukeutan tempat sare. Tapi manehna ngarengkog deui sabab asara gabrek ngadeukeutan pamajikan anu geus diberasare. Kadenge kerekna meni kerekeran sugana rarat-reret neangan tempat sejen tapi eueuh. Kapaksa ngagoler gigireun Mimin tapi ngonongongan. Da Mimin genukangan ka sugana atuh sare teh patongong-tongong maklum keur werit para mitra. Ieu mah Irak jeung Iran ieu para mitra. Aduh ieu. Sanggeus ngagoler bari dikarimun simut sugana peureum. Panon asa cepel hayang sare, tapi pangaruh pipikiran nu tetep nyaring. Sugana teh para mitra teu bisa sare. Kalah Kang Umar lamunan ka mana meuni ngawawaas usaha namun geus maju deui. Jeung ngalelewang sok sieun PT Sinar Parahyangan bangkrut nu diakibatkeun teu meunang proyek. Dina hiji waktu Mimin oge sanyana mah teu bisa tibra najan kereke ukur jijieunan. Ngara disangka tibra ku salakina sedengkeun pipikiranna mamuter neangan akal. Sangkan masalah ngirit mobil ulah dikagokan ku salakina. Jeung di kacida hariwangna bisi salakina nyaho kayanto jeung kapadaeng nu akhirna bakal nyaho kana kalakuan manehanana. Nu pangrisina Mimin teh sieun teu bisa mayar kapadaeng. Lantaran manehna teu boga usaha sorangan ukur ngandelkeun pamere ti salaki. Nu kaayaan ayeuna beuki werit. Sababalanya ge diatur bisi teu cukup. Satadina mah Mimin teh boga andelan ku jalan misahkeun duit tina balanya, tapi ayeuna teu bisa diharepkeun. Kudu kumaha aing ayeuna nya? Kudu naon mayar mobil kapadaeng leuheung mun Kang Sugana rek nawarkeun deui harga boronganana. Tang tuwe aya aing bakal boga duit, kumaha mun henteu, kumaha carananya? Kitu galecokna hate Mimin mangsa harita. Pikiran tuluy kumalayang kanu teu puguh cucos kanu can puguh karuhan. Basa sugana ngagoler gigireunana, Mimin nahan napas kawas nu leuwang. Akhirna Mimin ngarasa yakin yen salakina geus sare tibra. Kulisik lilir tuluy malih ka sugana dipelong sakedeung. Tetela sugana teh geus sare. Ari katempona mah Mimin hudang lalaunan gek diuk bari gigisi. Kang Sugana kakara sare waya kieu jigana mah tos digawe di hiji pagawean nu penting. Sabab geus kitu biasana keun si arek diilikan ku aing naha migawe naon. Mimin ngagerentes dina hatena tuluy turun tina ranjang lalaunan. Katayep ngadeukeutan meja paranti digawe Sugana gek Mimin diuk dina kursi. Meni di alon-alon bisi kadenge ngaraket. Memeh narumpu rampa kan atas, Mimin ngalieu heula ka Sugana. Nu tetep jiga tadi bangun tibra padahal maharita Sugana ngarenjag reuwas. Lantaran karasaeun pamajikanana ngajauhan manehanana sarta kadenge nu ngeresek lalaunan. Tapi Sugana api-api sare ngan hatena jadi panasaran. Keun sirek diintip ku aing. Nah nyeu naon atuh pamajikan aing teh jadi curiga ieu. Kitu gerentes hate Sugana bari jajantungna ratug. Hari Mimin harita geus teteg hatena ragamang kan atas. Tuluy dibuka lalaunan kop kana kertas nu geus meunang nulisan dipilihan hiji-hiji bari dititenan. Akhirna kapanggih aja catatan nu sarua jeung nu geus-geus tetela harga penawaran teh. Lah kadalah aya deui yeuh aing bakal boga duit keur mayar mobil. Muga-muga sing dibayar gede sabab jumlah penawaran ge luhur ieu teh.
Cek Mimin gegerjeman tuluinya tertulisan-tulisan nu dianggap penting keur bikeun ka Padaeng. Sanggeus rengsek katayep ngadeukeutan deui kana ranjang goledag ngagoler jiga tadi cep teu kadenge naon-naon. Sugana ngadak-ngadak jiga nu muriang panas tiris kesang nyorolok sakujur awak. Jajantung ratug jeung hate lelenyapan. Mun teu bisa nahan amarah mah harita keneh hayang horejat nanyakeun ka Mimin. Tapi Sugana kaburu sadar yen manehna kudu ati-ati jeung taliti. Pikeun nalungtik lalampahan nu jadi pamajikanana, kapaksa ngahep-hep bari meper amarah sorangan. Cilaka. Sigana pamajikan aing nu hianat ka aing teh sabab lain wanci jeung lain wayah bet kakarata kana tas aing. Nah neangan naonnya jeung jelas rek hianat ka aing. Aina aing kudu kahae ka harti. Tang tu sedan lain meunang iridit. Oge lain menang meuli, tapi minangka imbalan ti hiji jalma nu geus meunang kauntungan ti si Mimin. Kurang ajar, boa-boa pamajikan aing teh sok ngajualan dokumen penting nu aing ye. Pasti kana kitu. Sugana ti pepereket nahan amarah hayang nyiksa ka Mimin, tapi hatena sadar. Manehna kudu lantip dina ngayakeun panalungtikan, sangkan kapangih nu boga dosana bari jeung beunang bukti. Akhirna Sugana teu bisa ngawasa kana dirina, teu kabawa ku hawa nafsu. Sugana geus asak mikir poe isuk moal ngantor, tapi rek nalungtik Mimin harek ka mana poe isuk, mun kaluar ti imah beuki tambah kacurigaan ka Mimin teh. Gancangna carita para mitra, peuting kaganti ku beurang, panon poe geus moncorong, cahaya bengras matak betah, jeung matak seger. Harita Sugana geus sagedang dan kawas biasana mun rek init ka kantor. Sanggeus tarapti teu bebeja heula ka Mimin tius init. Ari Mimin harita teh keur aya di kamar beberes bari ngadagoan salakina init. Manehna ge geus gararete hayang nyobaan deui sedan anyar bari rek setor ka Padaeng. Mikeun catetan harga penawaran. Basa nempo salakina init teh meni teu sirikna surak da geus lila ngadagoan. Gerajung ini atuh Sugana, da kami guys bisa usaha. Moal burung hasil, serta menang duit anu cukup, keur mayar mobil hiji wae mah. Teu kudu menta ka salaki bari oge, rek ngantep ge mangsa bodo aing mah. Mending ge aing mah diserahkeun ngarah laksana babarengan jeung si Yanto. Nu ngarti kana kahayang awewe, anu janji sehidup semati. Cep Mimin ngomong sorangan bari tuluy dangdan. Tekung si lila Mimin geus kaluar ti imah cepret ngonci panto sup kana mobil kerung geleser kaluar ti pakarangan rek ngajugjug ka imah Yanto. Di jalan teu rarat-reret boga rasayeun dirina aman da salakina geus init ka kantor, tapi di parapatan nu teu jauh jeung imahna aya nu geus ngawaskeun tina sedan. Nu tayalian iwati Sugana nu memang ngahaja megat rek nuturkeun ka Mimin. Teu salah awewe kasebelahan geuning si Mimin teh. Lalaki hianat dalah, lalaki indit milu indit, awewe hianat, lalaki ngantor milu ngaleos, keun sia dituturkeun sia najan tepi katungtung langit oge, narek ka mananya. Cek Sugana bari terus make kacamata hideung, rap make topi laken hideung dasi dilaan, rap make jaket nu memang geus disayagikeun ti imah keneh. Galeser Sugana majukeun sedan lalaunan nuturkeun Mimin nu geus jauh. Tapi masih kena bisa diawaskeun ku Sugana. Tekung si lila ti kajauhan ditempokeun ku Sugana nu tetep dina sedan, bari jeung kakerot nahan amarah. Kurang ajar mun kitu mah geus lila sok kadieuna si Mimin teh. Sabab ku aing kasaksian ayeuna. Gerak-gerik si Mimin bangun geus apal kana kaayaan imah si Yanto. Setan hianat ka lalaki nu usaha banting tulang keur manehna. Keun sia moal dihampura sia ku aing mah. Cek Sugana bari ti peperket nahan amarah. Setir mobil ampir-ampiran dibabuk ku pereupna nu geus baruleun. Tuna heula kaayaan Sugana, kocapkeun Mimin geus aya di jero imah. Sarta disanghareupan ku Yanto harita teh keur uplek ngobrol sagala dicaritakeun bakat ku sono. Nupang lobana nyarita Mimin agulna keur boga sedan anyar. Akhirna Mimin nanya ka Yanto ngeunaan surat-suratna. Yanto, ari surat-surat mobil kuring geus beres atau acan? Beres apaan kamari geus dibikeun ka ditu. Jawab Yanto teu pati daria. Malah hatena tagiwur teu puguh inget kana obrolan jeung Sugana teh. Dianterkeun ka saha Yanto? Da kuring mah can narima. Apa dibikeun ka Sugana diampihan ku manehanana?
Malah ongkos-ongkosna geus dibayar. Da ulah nyalahkeun ka kuring da bogan Mimin make teu aya di imah. Kamana tuh kamari apan geus dijangjian? Yanto gegelendeng. Sabab balukar tina eta kajadian Rusia geus mimiti bocor ka Sugana. Matak melang jeung hariwang. Dibikeun ka Sugana atuh make dibikeun ka manehanana. Pinaku Yanto teu ngarti. Cilaka atuh salaki kuring bakal curiga ye. Mimin reuwaseun. Beungeut kata Rapias. Moal naon lah. Sabab kuring geus ngajelaskeun ka manehanana. Yen sedan nu dicekel ku Mimin teh hasil kreditan. Ayeuna mah geus we da teu kudu dipikiran deui, mending obrolkeun nu sejen we. Kumaha pembayaranana nah rek bulanan tau rek dibayar ku dokumen penting. Mimin ngahuleng manehna keur mikiran akibatna. Mun Sugana tuluy curiga mangkaning kamari teh geus kitu. Sasatu percayaeun kana omongan manehanana da buktina Sugana leuwih loba tatanya tina urusan sedan. Nah, kalaka ngahuleng tas pasea jeung Sugana. Teu tas pasea ngan kuring teh bingung ya. Kumaha lamun lalampahan kuring ka Tohyan? Na Yanto rek tanggung jawab. Mimin nanya. Ulah salembang lah. Kuring baris milu tanggung jawab tong sieung. Bet we aya naon mah teu kudu panjang mikir. Jakarta teh lega min, ulah sieun-sieun teuing. Leupas ti Sugana ge lalaki meloba keneh. Wa teuing padaeng gedaekeun. Yanto beuki jorok ngomongna. Kami Mimin teh geus teu ngajenan sabab geus nyahoeun kana kalemahanana. Puguh Mimin meuni geuneuk beungeutna. Huntu kakerot nahan amarah. Ngomong naon si Yanto? Ka mana wae ngomong teh na diri kuring teh dianggap barang dagangan, disaruakeun jeung barang piceu pamiceunan. Teu bisa kuring mah moal samarangan mikeun ka diri kanu teu puguh jujutanana. Nah, rika kuring dek masrahkeun atuh naon bedana jeung kepada aing. Panu dipandang ku Mimin mah lain jelemaana apa duitna lain. Cek Yanto kawas nu ngahajama panas hate Mimin nu kerungsing. Yanto, sakali deui sia rek nanya nya kuring ye. Kumaha janji nu kungsi dikedalkeun ku anjeun? Narek dijalankeun atawa moal? Kuring nagih ayeuna sawegeus tepi kana mangsana, anjeun kudu tanggung jawab. Mimin molotot ka Yanto. Nu harita tetep ayem malah kalah kanyerengeh seuri. Min, keur naon bari na oge make mikiran nu kitu? Nu penting mah senang we, sare tibra dahar seubeuh pake weuteuh imah pageuh naon deui. Keun bae teu kudu mikir panjang mikiran, kuring tanggung jawab lah, ceuk Yanto tegas. Hade kitu oge kuring percaya ka anjeun. Tapi na kuring rek aya pamenta ka anjeunnya. Kumaha aya waktu mun nepungan padaeng? Ceuk Mimin bari melong. Manehna geus teu sabar hayang geura tepung jeung padaeng lantaran boga oleh-oleh bikeuneun. Hayu kuring mah daek nganteur sabab kuring sorangan boga maksud rek ka padaeng daguan sakedeung. Yanto nangtung tuluy asup ka kamarna. Tekung silila geus bijil deui sarta geus sagedangdan. Teu miceunan waktu duanana kaluar ti imah langsung arasup kana sedan. Diu sedan init ngajugjug ka imah padaeng. Mimin jeung Yanto teu boga curiga naon-naon marehna jongjon dina sedan. Ngareneng dihareup teu nyahoeun beulah kidul aya nu ngawaskeun. Lantaran ti tadi ge Sugana teu waka init hayang sidik ka Mimin nu saterusna. Teu salah sangkaan aing. Si Mimin moal burung geus loma pisan jeung si Yanto. Aing bodoh geus bodoh katotoloyo ya. Lantaran teu bisa ngawaskeun kana lampah nu jadi pamajikan. Kurang ajar, hianat sia nista da. Sirasakeun sia Mimin. Sugana bari tuluy ngahirupan mesin geleser maju bari ngawaskeun sedan Mimin. Heuleut sawatara waktu Mimin jeung Yanto tarpi ka hiji imah gedong nu pernahna di parapatan. Sup sedan kapakarangan reg eureun tuluy nutumpakna tarurun. Yanto jeung Mimin arasup ka imah kasampak teh padaeng jeung Wirja keur uplek ngobrol nyawalakeun urusan usaha. Tah geuning maneh Yanto sok dariu kaya. Cek padaeng bari teuteub kanu duaan Yanto jeung Mimin gukgek dariu. Punten telah teuing Pak dumeheus Pak jalaran ya wagelan Pak. Ceuk Yanto sasadu. Sabab sakuduna mah geus tita tadi aya di dinya. Tas di mana heula atuh na teu ngarti kana omongan saya. Ieu Pak di rorompok aya Mimin saparantos ngobrol name ka dieu. Aya naon Mimin katempona jiga nu dinas? Padaeng ngareret ka Mimin. Nu kaayaanana teu pati tenang lantaran loba kasieun. Abdi rumaos parantos ngaganggu ka Yanto, Pak. Nanging sanes kanggo kapentingan pribadi da ieu mah aya hubungan sareng usaha Bapak. Tah kumargi kitu mugi kersa ngamaklum. Ceuk Mimin ngarumasakeun salah. Oh, teu naon keun bae dan geus mah. Tapi aya urusan naon atuh pangna datang jeung Yanto teh ka dieu.
Pok caritakeun ka saya. Belak-belakan we ka saya mah. Padaeng geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksudna Mimin. Kieu Pak perkawis cicilan mobil teh anya. Ayeuna bade dibayar sapali nanging sanes ku artos ku ieu biasalah. Ku siwal Mimin ngabijilkeun surat-surat penting tina tas Suganda teh. Sor dibikeun ka Padaeng atuh meuni haripeut Padaeng. Manehna geus ngarti kana maksudna Mimin. Sajongjongan mah jempe Padaeng nitenan catetan-catetan penting nu aya hubunganana jeung penawaran harga. Paroman katara marahmai anu tiluan ngaharuleng, nungguan Padaeng nurek nyarita deui. Oh, nuhun Min katarima ku sayanya. Tapi keheula rek nanya ka Wirja ye Sugan Cocog. Ari penawaran ka Bina Marga geus asup Wirja? Padaeng neuteup. Pagawena anu kapercayaan Padaeng teh anu katelah Wirja. Teu acan Pak paling tiasa ge minggu payun Pak. Margi teu acan beres kalkulasina bilih teu tepat. Ye proyek kalintang ageungna teu tiasa digagabah bilih rugel Pak. Jawab Wirja dari anaker. Ya syukur ari acan coba pelajari ieu ye. Mun kira-kira kaharti penawaran ti urang kudu sahanapeun ieu saeutik ye. Pokona proyek kudu beunang ku urang we ulah jatuh ka PT si Suganda. Mangapa? Wirja nampanan eta catatan-catatan Paroman marahmai. Sabab kumanehna geus kasawang pihasileun nu baris katarima. Taina kieu nya, Mimin geura mulih we lah urusan ieu mah teu kudu jadi pikiran, pokona mah beres we. 2 kali deui aya nu kieu sedan lunas. Surat-surat imah jeung tanah bisa dibawa deui ku Mimin. Jung geura mulang, Padaeng nitah balik ka Mimin. Lantaran manehna rek badami jeung Wirja Katutianto. Mimin teu baha manehna apal kana sifat Padaeng pok ngajawab. Nuhun Pak abdi mah nampi kana putusanana, mangga tuh permios. Sanggeus amitan Mimin ninggalkeun Yanto jeung Padaeng katut Wirja. Celak kana sedat biur ngajugjug ka imahna, teu luak liuk sabab teu boga pikiran naon-naon. Malah hatena ngemplong sabab sabagian tina hutang geus kacumponan. Nyemprung we dina sedan teh teu honcewang mung hanyakal waktosna ka Bujeng Seep.